Gusti abdi sumujud ka pangeran sejanyeunah. Ayo sukses serian wae sing ngejawab lagi nyauk kumaha. Nyauk kumaha da kamu ngawaku di jeung Gus. Aduh, Ya, hah? ya Kang. Oh. Cik atuh sing sopan santun da ieu urang teh urang Sunda. Agama agama Islam cik atuh assalam atuh aya datang teh sing nempo anu di jero saha. Yes. Ai maknya Dipikir-pikir, mela disebut sama burung dah lain. Sebut sama teh eling dah eling. Iya. Ngarin kup ni kawas. Non teh kawas mun dina eta mah jiga para wali. Ya, akang mah itu bisa nyebut assalam rek asup ka jero mani geus Ari bisa ngan asanya euy. Ya, Asanya Kang. buah asa mubah. ya akang mani kawas asup ka saung sawah mani jawab. Urang seserian teh ditumula mah cek aing teh aya wali teh wali sabaraha cing teh. Ngan kawasna mah wali hiji lain wali salapan. Ya, Kang. Alhamdulillah. Kapan kitu dina kata-kata nage ka Gusti abdi sumujud ka pangeran seja nyembah teu aya deui Pangeran wajib disembah ku urang maha sagalana Kang. Sok sanajan akang ayeuna di jam di topi gaya angger balik mah moal dibabawa akang ayeuna sok manggung kitu kieu sok nyalung angger balik mah moal mawa calung moal moal moalna nama terus gitu. Ngan urang teh saeutik henteuna da kudu eling. nya atuh eling mah beurang jeung peuting teh sadetik salengkah ge kudu urang mah eling. Pentingnya mantak cenah Nya kumaha? cokolot lamun sagala rupa ka ditu ka dieu kudu maca heula bismillah. Tah eta bismillah urang teh menta mun rek leumpang minta kasalamatan lamun rek ikhtiar usaha meureun sing babari rezeki gitu urang teh ulah padu bololo ulah padu naon bae nya ayeuna mah urang mah kudu naon teh kudu geus komodi geus cuet ka hareup itu geus kolot kieu akang mah gitu ari saya sih wah tuh gak keneh saya mah sebut seger keneh da heueuh sarua we kahayang jeung urang dan kolot beda aya atuh nya beres Kang nya mentak urang masuk sakapung masuk mentak puyeng lamun nanyakeun urang tak kamari ka Jakarta urang teh palang ngapolongo di jamu lebah mana na da rek keluarga maksudnya keluarga da teu apal sahari ditu ayeuna saha nu di ditu teh budak oh si Hasan kana batuknya Kang nya saya diberi kesempatan lah mun teu pada teu sopan keur ngobrol batuknya da teu nyaho ge ningali kolot mereka kota teh lebah-lebahna wewangkonna lamun di urang mah tuh bola ditu wewangkon Cikopia wewangkon Cibungur tempat aya wewangkon teh eta teh bahasa Sunda anu pang lemes-lemesna jalma ku urang nepi ka hese ari mimitina mah lancar ngan di tontor akhir urang nanyakeun nepi ka lah abi mah cenah teu sanggup cenah kitu kapan mun kabeh ge ari urang ditu mah rapaleun ngan teu sanggup nyaritakeun nya gitu bade cek urang teh ibu ieu ka awewe da urang teh ibu biasa awewe na hirup biasa bang anak urang teh nanyakeun kada geus beuki rame ka ditu beuki rame di ada malum di kota tuh bukit Caang cek urang teh ibu ari ieu teh wewengkon mana teu terang teh cenah di Pak cenah henteu cing teh oh da itu urang Sunda nya itu teh ieu teh pan wewengkon Nagreg cenah oh jalan anu bulat belot kitu arek ieu teh wewengkon Nagreg oh ka Karadugi Nagreg eta teh oh ieu teh Nagreg Bu nuhun tuh maju di sahareup tah di berharap orang teh nanyakeun deui terus tah ieu mah asa rada rame cing teh ibu itu ieu beureum dieu mah nya buki mobil buki balotah cing teh da ari bodo mah kudu alewoh kudu tanya terus ari ieu cing teh ibu wewengkon mana nya kapan cenah ieu teh wewengkon Cicalengka cenah
Atuh da geus rek rame kota komo ka ditu Nya. mah. Caleng tapi ka ditu deui urang teh Terus. cing teh Cicalengka Teu boleh nanyakeun we apal. kasih. Urang hayang apal tah abah ditu deui aya pom bensin tah belok ku bieu teh ka pom bensin Heeh. cek urang teh ibu ieu wewengkon mana bu Nya. ieu mah cenah Rancaekek pak cenah ieu teh wewengkon Rancaekek oh Rancaekek teh Geus dina datarnya. iya Nya. ah beki apa tadi wewengkonna rek Cicalengka ieu Rancaekek Nya, apa sing teh lebah-lebahna mentak urang bisi ka dieu sukan cing teh boh dina naon Jadi apal, heeh. Bener kan. terus ka hareup deui Heeh. aya jembatan rabeng ka ditu ka dieu Wah, heeh. cup kana kolong jembatan teh ibu cing teh teh ninglebat kana kolong jembatan itu wewengkon mana kapan itu wewengkon Cileunyi cenah Tah, tapi si ibu apal jeung teu koret mere. udah ari si ibu mah lancar uga Heeh, jadi aya nu nanyakeun teh gitu. iya Terus kumaha? terus teh sup rayu aya jalan lebar mobil wah robong seberapa jalur Heeh. ya gerbang nih make listrik Akang mah poek we teh apanya angker. iya itu pada cing teh ibu cing teh ya teh cing teh ningali di payun nah itu teh pintu atau napi naon cing teh oh itu teh cenah pintu ieu cenah ujang pintu Oh, gerbang teh nya, gerbang masuk. karcis cenah bade lebat oh mayar deh nya mayar Oh, nyaho atuh mah yang barang Ciatah wae. itu tah geus sup ngaliwatan eta Heeh. wah budak ditu mobil maju ka ditu Heeh. ieu jalur urang ka ditu Heeh. wah ramenya ibu ari ieu cing teh wewengkon naon bu Nya. ah cenah mun ieu mah ujang cenah ibu mah da teu kedah cenah teu tiasa nyebatkeun ieu mah da Kayak pang si ibu teu wani nyebutkeun. teuing henteu pan tadi cing teh ibu wewengkon Nagreg ngawitan. wewengkon Cicalengka wewengkon Rancaekek wewengkon Cileunyi Heeh. tah ayeuna cing teh ieu tos lebet Jalan Agung coba lebar cing teh ieu wewengkon naon Heeh. gitu cek anjeun teh teu tiasa kedah jang cenah arariseun teuing cenah bapak cenah ieu mah cenah abdi mah da eta mah cenah ka sedep awewe cenah kedah disebutkeun mah ngaci cenah ka sedep awewe kumaha ibu nuhun cenah ka senang awewe cenah ieu mah pomi disebutkeun mah Ya, leung akang teh nafsu mah. henteu sebatkeun ibu da abi hoyong terang cing teh ieu teh Jadi keukeuh akang hayang Keukeul apa? urang hayang ari ceuk anu gigireun urang papadung dengan sebatkeun bu ulah hese-hese cenah abdi mah isin dia mah cenah kasadep abdi cenah nyebatkeun anak ogenan cenah kitu Akang teh tenang we nya. ari nu cek lalaki noel gitu Anu gedengen jok eta. jadi gigireun urang urang nanya kan jok nu belah dinya pan ka si ibu cenah moal adakeun nyebutkeun cenah kang da eta mah eraeun Heeh. da nya nyebutkeun ka bukti manehna kitu naon ieu teh jalan tol ieu teh kan jalan tol cenah mantap lamun akang naroskeun wewengkon pasti pangitan ieu teh wewengkon eseun gitu. Oh lainnya ibu cing teh wewengkon naon ieu bu Oh, akang ngejat akang. ngejat nanyakeun deui moal abdi mah moal nyebatkeun cenah Padahal akang geus apa ya? geus apa teh si akang ieu sok sebatkeun bu moal cenah abdi mah kanu bapana ogenan cenah abdi mah tara nyebat kitu budak kumaha ibu oh ibu hararese pada ibu nyebutkan kesenang ibu teh abdi ga ngartos bu cing teh Iya. ngartos kumaha yo ibu gampil nyebatkeun ulah hararese ieu teh nyebatkeunana ulah wewengkon langsung kana ngaran cing teh ari esin mah kumaha atuh ieu teh bapak wewengkon jalan tol tah kuduna kitu cing teh Oh, nganggo jalannya. oh cenah uhnya jang hirap di cenah ibu cenah kedah nyebatkeun teh wewengkon jalan tol Ulah disakalikeun nya. ulah disakalikeun ari isin mah ibu cing teh Allah. da si ibu nepi ka apa nganting nyebutkeun eta mah kasadap abdi cing teh Allah. heuh tuh wewengkon jalan tol ka ditu nama kitu Allah. Allah Ya, ledak. Hah? Akang mah kitu ngobrol teh
Unggah panggih santai aya nu ecreg Kang. Kumaha sih eta teh pemikiran teh hayang teh caliweurak wae gitu. Nah, lamun normal gitu. Lamun keur kieu mah kieu we jadi teu kaop, jadi kaseuit-seuit. Jadi Nah, kaseuit ti mimiti panggih gitu. Canting aya nu ecreg ngobrol gitu. Jadi teuing. henteu pada yang harupan pakai sorban seni jadi polos akang mah. Punten ari abdi mah upami pikiran nuju ruwet gitu. Nya, Ya teh ruwet itu pikiran teh. oh ngagremet gitu. Ngageremet. Heeh. Jadi sanes ngageremet ke ka batur. Nya, Sanes ngageremet jadi kumaha-kumaha. kumaha. Hah? Jadi ngageremet teh ngageremet ku hayang boga duit. Jadi akang mah henteu segan abdi makan nu kieu sugan gebeg wah si Acum ayeuna mah. Henteu saeutik ge. Betul. Abdi mah Kayak da apa gitu abdi mah. maksudnya apa sapopoe gitu. Sapopoe. Sugan teh rek ngejat gitu akang sugan. Ari wajah kawas wali. Lah ya teh ka keur batuk asma. Ya gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka bengkel, paling mana bengkel? Bengkel sahanya. Kita ya api pada Karitar, Mayanti, Oh pekalebet. Kalebet. tadi ya, Karima, Pohon. enggak. Mohon. Ngaganggu bae kan ukur ngobrol teh teu drag. Naon kan sok ngater-ngaterkeun barang teh? Drag. Ya. Itu atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ada nyung? Yes. Ya tuh ada atuh gara lohor yo. Jumatan geus nah lo. Oh, katanya. Hei, Jumatan. amit-amit pamikiran kolot. Nah, Masa? geus kapan geus ieu nah ayo wae ngobrol. Ayo atuh lah. Rek aduh. Si udah. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.